Wilujeng wayah kieu pamirsa, ngaran kuring teh Aboy, tapi anu katelah mah nyata Aboy Codet. Kuring boga carita nu mana ieu carita teh kaalaman ku kuring basa masih keneh bujang sekitar umur 20 tahunan. Kuring asli orang Cipatik. Kuring bakal ngaguar pengalaman kuring basa harita keur ngarantau di daerah nyata kota metropolitan nya nu katelah ayeuna mah kota Jakarta. Basa sim kuring ngadu nasib di ditu jeung nu jadi babaturan. Kieu awal caritana. Hiji wanci nu bestari harita basa tahun 1880 kuring teh karek lulus sekolah nyata sekolah STM teh nyamun ayeuna mah sekolah SMA. Kulantaran kuring teh karek lulus nya atuh kuring teh keur susumangetna neangan pagawean nya kitu deui nu jadi babaturan nyata si Iwan teh. Si Iwan teh sanes sobat deket kuring ti zaman keur SMP, sok malah sekolah SMA na oge bareng jeung kuring. Kuring harita indit ka imah menjadi babaturan nyata si Iwan kasampak si Iwan keur nyieun lamaran pagawean. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Maneh geuning boy, sugan teh saha? Sok kali ka jero. Nah, ieu pabalatak kieu kertas jeung pulpen keur naon maneh wan? Wah, biasa we, boy keur nyieun lamaran gawe. Urang depan kudu gawe aing geus lulus di sekolahan mah. Rek naon deui atuh? Oh, biasa we atuh jawabna, meni kota panjang gitu. Eta meni loba-loba teuing nyieun lamaran maneh. Apa jeung cadangan atawa jeung dikirim ka unggal lowongan. Engke nama nu mana we nu manggil ti heula. Oh gitu. Oh, maneh teh nyieun lamaran gitu? Enggeus urang mah kamari, tapi ngan hiji. Wah, atuh hiji mah ngan ngandelkeun ti hiji perusahaan. Heeh sih, sugan we ieu ge katarima. Aya panggilan euy sugan mah. Kitu obrolan sim kuring jeung si Iwan ngeunaan masalah pagawean. Sareng-sareng kuring ngobrol jeung nu jadi babaturan atuh kuring balik ka imah kulantaran waktu ge geus maju kana wanci magrib. Samalah satepina kuring di imah ge kuring teh langsung we bebersih nyata mandi teh. Di imah kuring memang sapopoe teh digawe samalah kuring ge jadi beban nu jadi kolot kulantaran harita kuring teh gawe ngan ulin jeung ulin indit isuk balik peuting. Di luar kuring ngeureuh gigitaran bari jeung abok teh jeung babaturan. Aya meureun kuring gawe ngelut kitu teh kana 3 bulan leuwihna kulantaran geuning lamaran ku kuring diajukeun teh can keneh wae aya panggilan. Singkat cerita aya kana 5 bulanna kuring di lembur jadi beban kolot sok malah tetangga mah geus ngomongna teh ka mana karep. Harita kuring ge memang geus jenuh jeung deui geus ngarasa teu puguh teu betah di lembur. Wanci beurang kuring ulin ka imah si Iwan kasampak si Iwan harita kalah keur ngomekeun di jeri useup. Wan. Oi, ka dieu ka tukang.
Kenaon maneh? Iya biasa we kering hadian usep. Kamari urang usep mayan menang 1/2 kilo. Ti iraha maneh resep kang usep? Aya kene semingguan mah. Mane nah tumben dada ulin ka urang. Biasana unggal poe ka dieu. Ayeuna meni jarang tina sebulan dengan 2 kali. Biasa we wan dah kumpul jeung barudak GBR. Oh, ulah kumpul jeung budak eta moal balik sia. Ke maneh kabawakeun teu bener. Lain wan pan maneh teh geus ngirim lamaran baheula. Nah, kalah nguseup ayeuna lain gawe atuh. Lah ganeng, iya bal aing inget ka dinya teh. Eueuh nu balik hiji ge oi di tutungguan teh eueuh nu nyantol. Sarua kitu mah tuh. Urang oge ngasupkeun lamaran nepi ka ayeuna can keneh wae dipanggil. Wah, urang wae nu loba eueuh nyantol komode maneh nu ngan hiji. Wah, bagelo. Oge sih, eta maneh nah nguseup. Naon gitu ulah urang mun urang nguseup, bapak urang ngalarang, indung urang ngalarang. Kunaon sih? Ya bisa yang maneh bisa yang apal mah ya boy. Jadi pengangguran di tegenah ripuh. Kamari aya nu leungit hayam urang nu dicurigaina puge. Dapedah nganggur. Arek nganjuk rokok oge kabi ono teh dibere. Da kulantaran di mana cenah urang bisa rek mayar kitu ngomongna teh geura aduh. Jadi ya leuheung we aya urang mancing museup mah meunang lauk sawareh dipurak. Sawareh deui dijual jadi duit. Maneh teh ngobrol teh nyeun carita wan. Mah maneh we lah. Oke. Geus kieu we ayeuna mah urang ngarantau we yuk ka Jakarta. Ngarantau. Lah, hirup di lembur sorangan wae geus pueh si madang. Komode hirup di lembur batur boy. Lain gitu. Kieu wan maneh hafalin si Rojak budak Namang Solihin. Oh, apal. Eta teh budak lanjut kelas urang lain baheula. Heeh, tah ayeuna si eta wan heuh kadenge-dengekeun ku maneh. Urang ngadengekeun. Geus kabuli motor. Geus kabuli sawah. Jeung deui geus bisa ngahadean imah kolotna euy. Wah, naon kitu muja ka mana? Lain muja sia teh dengekeun heula atuh. Oh, sok atuh. Eta mainna teh geus kabuli sagala wan ayeuna teh. Oh, kunaon? Kulantaran mainna dagang di kota. Dagang naon? Tapi ira dagang mah dagang asongan. Tah, urang turutan wan. Urang dagang di Jakarta. Sugan we atuh meureun milik urang teh di ditu ayana. Oh, tapi bener ucapan maneh oi boy. Kulantaran geuning aya di lembur mah milik urang teh ngan sakur di lauk betok. Paling alus jair jeung tawes. Mantara kena urang ingkah ti ieu lembur. Urang ngadu nasib ka kota metropolitan. Kumanya? Geus tong bating mikir. Oh, ayolah atuh. Urang geus bosen sebenarnya mah ieu teh di lembur. Panggih wae jeung datangkalan, sawah, walungan, ye meuli ku uleun. Nu paling bosen mah eta mun rek nguseup urang panggih jeung ibu-ibu di pertigaan sok ngagarosip. Tukang ngagosip kitu iraha salatna jama kitu. Geus aya mah tong sok kalah ngobrolkeun batur geus kieu we ayeuna mah. Urang mangkat ka ditu, kira-kira manek milu moal. Ayolah urang milu atuh. Kekelanan itu boy. Apanan meureun aya rek dagang mah kudu boga modal. Urang teh pan modal awal pikeun balanja dagangan. Di mana duitna? Gampang wan eta mah kayak urang nginjem ka si Batak. Urang bayarna per bulan. Aya jeung ongkos ka dituna. Urang milu kena kareta. Tiketna Pana urang biasa wan. Mode jaman heula urang ke SMP. Geuning urang baheula ke SMP sok karetaan bari jeung jadi penumpang gelap. Oh, kitu. Heeh. Moal beunang. Moal wan da acan. Tenang we kayak urang nu neangan tempat mah. Mau di luhur, mau dina kabin. Nu penting mah eta kareta tujuanna ka Jakarta, urang taekan. Siap lah tuh kitu mah. Hayu, iraha tuh. Oke, 2 poe deui nya wan. Apalhan mun urang duaan teh kudu kasih Batak heula nginjem duit. Oh bener.
Bener. Kitu obrolan sim kuring jeung nu jadi babaturan. Anu antugna si Iwan oge daekeun ku kuring diajakan usaha di kota. Singkat cerita atuh kuring ge sanggeusna nyekel modal pikeun dagang. Sarengsena pamitan kanu jadi kolot, kuring ge jeung Iwan teh atuh mangkat. Teka catur di perjalanana atuh kuring ge nepi di kota Jakarta. Harita kuring di Jakarta Selatan, nyaeta di daerah Kebayoran Lama. Kulantaran asa kurang rame, kuring ge pindah ka Pasar Minggu, nyaeta di daerah Pejaten Timur. Didinya kuring mulai rek usaha pikeun ngadu nasib, nyaeta jeung si Iwan teh. Wah, ramenya Jakarta teh. Ieu lain di baheula tuh boy. Harita kuring jeung si Iwan siga Tarsan nu kaluar ti leuweung, kulantaran kuring atoh jeung deui asaku aneh. Ai di lembur kuring mah eueuh zaman harita masih keneh loba leuweung, kebon, ai di dieu loba pisan gedung-gedung pencakar langit. Singkat cerita kuring ge dagang jeung si Iwan, samalah harita kuring dagang asongan teh lain sakur di lampu merah. Tapi ka tiap-tiap terminal oge ku kuring diasupan. Harita memang teu bohong hasilna tina dagang asongan teh. Batina mencekil, bisa dihitung 1/5, nyaeta modal 1000 bisa untung kena 5.000 na. Atuh kuringnya nampa prospek kitu mah asa atoh. Aya kana 6 bulana kuring jeung si Iwan harita dagang, kuring suka bunga jeung si Iwan dagang di kota Jakarta. Nepi ka kuring harita bisa ngekos segala. Kuring jeung Iwan geus teu kudu deui sare di emperan toko atawa di sisi jalan, atawa kudu milu mandi ka masjid jeung di kapom. Samalah kuring sok diusir mun rek milu mandi ka pom teh kulantaran tara mayar. Aing geus boga kosan mah kuring leuwih geunah kulantaran bisa leuwih aman oge di mana aya hujan, boh panas, kuring moal kahujanan jeung moal kapanasan. Wanci isuk jam 7 ge datang. Kuring biasa balanja ka grosir, pikeun minuhan barang nu kamari beak dijual. Samalah si Iwan mah geus mangkat di jam 6 keneh. Sarengsena balanja minuhan barang, kuring ge langsung usaha siga biasa. Harita kuring tujuan teh langsung ka terminal. Karek oge nepi ka terminal, nyanaha kuring nempo si Iwan, manehna keur diriung ku jama 4. Nya atuh kuring ge nyampeurkeun ke si Iwan. Wan, kunaon maneh? Iya boy, tulungan, urang dipalak. Kabeh hasil dagangan urang dipenda. Aduh. Kuringnya harita rada wani-wani, kulantaran di mana kuring wanina oge, di mana kuring ngalawan 2 lawan 4 pasti moal kabedag. Nu akhirna ku kuring si Iwan teh dibawa indit. Kuring harita nanyakeun ke si Iwan, ngahabet manehna bisa dipalak. Kunaon maneh Wan? Nah hadi bisa dipalak pan biasa nage henteu. Oing urang teh apal, eta jelema jol nyampurkeun ka urang. Cenah mana duit lu gua perhatiin dagang laku banyak. Geus tong sok ngomong bahasa ieu aneh lieur aing ngadengeuna. Sundakeun we. Oh, jadi kieu intina mah mun urang ngayang keneh dagang di dieu, saparo hasil batik kudu disetorkeun ka ditu kana boga kawasan cenah kitu. Kuring harita rewas oge ngadengi sarupaning kitu mah. Kuring ge jeung Iwan tara dagang deui di area terminal. Kulantaran geuning aya pelaturan aneh anu ku kuring can bisa keneh katarima. Kuring jeung Iwan dagang di jalan di area lampu merah. Sok sanajan hasilna kuring jeung Iwan jadi berkurang dina bebeunangan teh anu biasana kuring menang gede, ayeuna jadi setengah nage henteu. Aya kana samingguan sanggeus kajadian Iwan dipalak, nyanaha bet eta jelema 4 pernah ngalak si Iwan teh. Manehna nyampeurkeun ka sim kuring. Marenehna teh minta setoran ka kuring. Cenah duit keamanan. Kuring harita nolak jeung deui kulantaran keur mah can ngalarisan, pamali aya kudu barang dibikeun mah. Nya nu antugna eta jelema 4 teh ambek kaayaanana. Samalah kuring ge harita teh diteungeul. Kuringnya coba ngelawan, tapi percuma.
kuring harita kaayaan dikeroyok ku 4 jelema. Kebeneran harita kuring dagang teh keur sorangan kulantaran Iwan masih keneh di kosan. Atuh kuring ge balik ke kosan bari jeung baju sarowek jeung di beungeut rusak. Semalah pipi kuring oge disayat ku peso nu antugna nimbulkeun bekas nyaeta siga codet. Kuring balik ke kosan bari ambek jeung deui teu habis pikir nyanaha bet maranehna tega nganiaya ka kuring jalma anu teu teuah teh dosa. Harita Iwan nempok kuring kaayaan kitu manehna ge kaget. Kunaon maneh boy? Ya lo napa jet kitu? Urang dipalak wan. Peda urang temikeun duit, urang dihajar bebeakan. Ai barang dagangan. Ieu barang dagangan sawareh dicokotan tuh. Aji geus keterlaluan ieu mah asupna kena penganiayaan. Urang mah harita ngan dipalak hungkul. Henteu bari jeung diteungeul. Ayo urang ka ditu. Kemana? Nyamperkeun? Mana sanggup gitu? Itu opatan wan. Lain maksudna urang ka kantor polisi. Sugan teh wani. Kuring harita langsung ke kantor polisi. Yang dimaksud rek ngadukeun eta perkara. Tapi weleh polisi ngan sakun ngomong kayak bakal diusut. Seminggu, 2 minggu, nepi ka sabulana tetep we eta zaman opatan teh bet aya keneh di markasna. Semalah bari marabok jeung di malakan supir-supir jeung ka tukang dagang nu lainna. Ari inget kejadian nu pernah kuring kealaman, kuring ge masih kena dendam kena naon kejadian anu pernah kumaranehan dilakukeun ka kuring. Harita kuring jeung Iwan ngerencanakeun rek balik nyaeta ka lembur teh. Nu maksud kuring rek neangan penjaga awak, meh kuring di mana digunasi ka ku jama jahat, kuring bisa menang di mana kuring gelut ngalawan teh.